Assalamualaikum. Aturan daramang pemirsa sadaya. Tuh Mang Kamal tinggal tuh menuju panen lobak, menuju ngawasuh lobak menibar resih kieu. Tiasaan ngawasuh nanya. Tuh tinggal serang Mang Dede. Tuh pinter jagoan. Ini bersih gitu tinggal lobakna tuh. Mudah-mudahan ya lobak sing laris diicalna sing ageng bati. Aya bahasa kebon lobak teu kalebok wios kebonna mah. Nu pentingna mah lobakna we katuangnya. Insyaallah. Mudah-mudahan jadi keberkahan. Ye. Sumur caina sing seueur amin. Lobak atuh sing seueur lobakna amin. Atuh diical sing lancar batina sing ageng amin. Alhamdulillah. Wassalam. Hatur nuhun. Terima kasih.